Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Ibu orang Sunda. Judul materina yaitu sisna vokal, konsonan, sareng pola ngan bahasa Sunda. Nah, ieu materi tambahan. Vokal, konsonan, sareng pola ngan bahasa Sunda. Oke, nu kahiji vokal. Ieu mah gampang di TKG geus diajar vokal teh. Vokal teh dina bahasa Sunda mah aya 7. A, I, U, ieu na tapi aya curekan hade. Ieu mah na aya curekan. Teras O, ieu nu teu aya curekan sareng E. Jadi dina bahasa Sunda mah katambihan 2 hiji. Anu ieu tapi aya curekan sareng anu E. Ada beda anu aya curekan, anu teu aya curekan jeung anu E. Tah ieu vokal, kete vokal teh disingkatna pake huruf pi. Singkatanna vokal teh pake huruf pi. Nah, di dieu urang kudu ngabedakeun aya nu aya curekan, nu teu aya curekan jeung nu E. Beda ngucapkeunna jeung beda ngagunakeunna. Nu aya curekan mah jelas Contohnya dina kata bebek. Bebek teh make nu aya corekan bebek. Lamun ieu mah E. Contohnya dina kata babak. Beda kan? Bebek jeung babak. Nah, nu terakhir contoh katana bebek. Nah, beda di bebek. Coba ulangi. Bebek, babak, bebek. Beda kan? Nah, iya bedana curak jeung bebek make curak, babak make bebek make nu aya uan. Supaya beda di aya kecap curak kecap. Nah, nu teu make curang kecap. Kecap teh kata. Kecap mah kan bumbu. Ieu kecap. Nah, enak nu make kecap. Nah, beda kan? Jadi ulah disamikeun. Kecap, kecap, kecap. Nah, mangga diucapkeun, coba rasakeun bedana. Kecap, kecap, kecap. Nah, jadi beda curang jeung Nah, ieu vokal. Nu kadua aya konsonan. Konsonan mah berarti huruf selain vokal. B, C, D jeung saterusna loba kan? Sareng ditambahan ku ang jeung eng. Jadi ang jeung eng itu asupna vokal. Dihitungna hiji. Jadi ulah dihitung 2. Jadi lamun aya ang jeung eng ulah dihitung 2 konsonan. Tapi hiji. Jadi ulah dihitung misalkan aya ang dihitungna an jeung g. Ulah dihitung kieu. Hitungna hiji ang sami ulah n jeung y dihitungna aya eng teh berarti hiji konsonan. Tangke konsonan ditulisna disingkatna pakai huruf H. Jadi kade ang jeung eng itu dihitungna 1 konsonan, ulah 2 konsonan. Kayak lamun pangdak dina kalimat. Nu katilu aya pola engan. Pola engan, aya pola teh susunan, aya engan teh bahasa Indonesiana suku kata. Aya pola susunan, aya engan teh suku kata. Jadi pola engan teh susunan suku kata. Oke, apa contohan langsung? Aya kata dahar. Dahar. Coba kurang ucapkeun. Sabaraha kali ngucapkeun kecap dahar teh? Dahar. 2 kali kan? Coba ulangi. Ucapkeun kecap dahar. Sabaraha kali ucapan? Dahar.
dahar. Nah, da jeung har ieu di stripnya dahar ieu cara ngucapkeun kan dahar dua kali ucapan kan. Nah, ieu nu disebut engang. Nah, ieu teh engang ngang har engang. Nah, ieu engang namina. Nah, ieu nu dibuledan teh engang. Jadi kecap dahar teh diwangun terdiri dari dua engang. Engang da jeung har. Paham ya? Cakal di aya kata dahar, coba ucapkeun dahar. 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 Dua kali kan? Da jeung har. Nah, ieu da teh jeung har teh disebutna engang atawa suku kata. Jadi kecap dahar teh dibangunna ku dua engang, da sareng har. Ayeuna kumaha polana? Nah, ieu kan engang. Urang can apal polana? Tingali engang kahiji da, kayak urang tulis kahiji. Ieu kadua, dua engang kahiji da. Da teh diwangun ku sabaraha huruf? Dua huruf. D sareng A. D teh asupna kana konsonan atau vokal? Konsonan. Berarti tulis K. Kan tadi disigarna K teh konsonan. Terus D naon A teh asupna kana vokal, tulis P. Ayeuna nu har, nu kadua har. Aya H, A jeung R. H teh konsonan, A vokal, R konsonan. Jadi polana nu kahiji kapi, nu kadua kapika. Nah, ieu kapi kapika ieu disebutna pola engang. Nah, ieu teh disebutna pola engang. Contoh berikutnya tinggal di nomor 2. Bisi kita can paham orang lanjutkan. Aya kata jeung. Coba ucapkeun, sabaraha kali ucapkeun jeung? Jeung. Sabaraha ucapkeun? Sakali kan? Jeung. Beda jeung dahar. Dahar, dahar. Dua kali. Dahar. Namun jeung sakali. Jeung. Nah, jadi kata jeung mah diwangunna ku sabaraha engang hiji. Nya sami kos hiji. Nah, ayeuna urang pilarian polana sabaraha huruf ieu teh? Cobi aya sabaraha huruf? Aya 3. J tambah E tambah eng. Kan aya 3 huruf. Aya E. Nah, dina bahasa Sunda mah vokalna aya E. Jadi lamun aya E dihitungna hiji vokal ulah 2. Terus urang panggil ang tadi cek Bapak di dieu ang teh dihitungna hiji konsonan. Berarti polana kumaha? J konsonan, E vokal, ang konsonan. Nah, ieu polana. Tina kecap jeung teh polana K, Pi, K. Jadi mun aya E, aya ang dihitungna E hiji vokal ulah 2. E teh jeung U sanes da bahasa Sunda mah aya E, beda jeung bahasa Indonesia. Ang ge hiji konsonan. Terakhir aya kata kamarana, coba diucapkeun. Kamarana. Ya 4 kali. Kamarana. Berarti aya 4 engang. Kamarana. Oke, tinggal K berarti konsonan, A vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Nah, berarti kamarana polamana kapi 4 kali. Nah, ieu disebutna pola engang.